Assalamualaikum guys. Sekarang Bunga Ehan mau menceritakan asal muasal alis Bunga Ehan ya. Karena ini pasti dipertanyakan kenapa alisnya bisa kayak gini. Jadi guys, Bunga Ehan teh kan asli dari Sumedang. Jadi baheula mah stayna di Sumedang. Terus ayeuna stay di Bandung. Nah, Bunga Ehan bisa ke Bandung pindah karena kuliah. Geus kitu teh nya halis Bunga Ehan mah guys emang ti keleuletik oge eueuhan. Ari gundul pisan mah henteu aya bulu-bulu ipis kitu aya. Ngan bentukna teh teu pugu geuningan jadi kotak kitu ka dieu halis teh loba pisan ka dieu tuh. Jadi araripis kita aya tah. Kadarario araripis kitu nya si halis Bunga Ehan teh. Bunga Ehan mensyukuri da eta pamere Allah kitu. Dangan aran-arana awewe mah kalau urang benerkeun heula ibuukna meh rada enak ditinggali. Sabenggo kieu lah pokoknya namanya. Dari aran-aran awewe mah nya wajar we nya merubah penampilan, maksudna teh nya mempergelis gitu, mempercantik lah atau munafik dah harayang KBG disebut gelis mah nya. Bunga Ehan teh iya lain korongnya itu gara-gara sinar LED itu nya bising pajakeun korong-korong henteu ieu nyerap lanjutnya. Bunga Ehan teh dah hayang atunya memperbaiki lah gitu. Eta ge geus meunang gugunduk kan Bunga Ehan alhamdulillah bisnis teh ti kelas 1 SMA nya. Jadi gugunduk bisa lah jang jajan-jajan wae mah. Geus kitu teh pas mimiti pindah ka Bandung nya. Hayang ya ngabenerkeun halis kitu tah. Cenah mah cek babaturan teh bisa-bisa disulam, cenah nya ditunjukkeun disulam ieu di dieu alus nya. Terus hargana sakieu. Karena ningali hargana nu teu murah-murah teuing nya berarti meureunana kualitas lagi insyaallah lah nya. Ari mahal teuing henteu si guysnya nya standaran we lah alhamdulillah ka cukupi gitu nya. Bunga Ehan teh memberanikan diri buat disulam. Eta we didinya henteu rekomendasi lah tempatna teh pokona mah kecewa we nepikeun ka ayeuna gitu. Bunga Ehan teh disulam didinya teh nya disulam teh ngabentuk gitulah henteu ditanya heula sih suka nggak sama bentuknya. Jadi cek manehna teh ikuti bentuk tulang we nya. Beda urang mah teu ngartinya kakomo kakarekeun paribasna kakarekeun disulam atuh. Jaba eta mah nyeri pisan teu di anestesi. Mayar duit sakitulah cek Bunga Ehan teu murah-murah teuing teu di anestesi karasa pisan gitu. Bunga teh nyaho-nyaho sulam alis bisa di anestesi teh pas ayeuna boga sulam alis oge boga usaha sulam alis geuningan bisa di anestesi meh teh nyeri pasien tapi ieu mah teh di anestesi teuing-teuingeun tah eta si teteh eta nya urang teh dikreut-kreut kitu bija getih lah biasa dibentuk-bentuk pas ka dieu lah nah cek urang teh bentuk teh asa kieu tuh kieu aslina Bunga Ehan kitu ieu teh ngarasa teu ngeunaheun asa tinggi teh lamun nya manehna ngikuti bentuk tulang di dieu kuduna mah tah belahan handaapan ieu bentuk tulang ieu jol di dieu ti mana nyetakna. Jadi nu teu nyarahonya anu sok nyarebut kumaha-kumaha kitu. Bersyukur we atuh dibere halis alus ku Gusti Allah teh tong kalaka ngahina-hina batur. Ieu ge perjuangan yang sakit teh nyeri nya duit ongkoh jeung bari hasilna gagal merencan jodona keun bae dijadikeun pelajaran we Bunga Ehan mah sugan kumaha-kumaha henteu kitu. Eta asal muasalna bisi palanasaran kieu-kieu oge halis gagal oge duitan kalian teh nya. Jadi buat kalian anu dibere halis kitu da Bunga Ehan ge lamun misalkeun keur di jero beuteung mamah bisa milih halis mah nya Bunga Ehan ge milih hayang halis nu halus tapi nya kumaha deui dibere sakieu nya syukuri we geus kumaha deui. Kitu meureun asal muasalna teh jadi teu penasaran le nya ieu teh lain Bunga Ehan nu ngabentuk jadi geus disulam hese paling nungguan pudar sok we aya nama daroakeun halis Bunga Ehan sing geura-geura pudar nu ieu meh rada digambar alus deui kitu. Keun wae we da ngaku geus halisan kos kumaha deui. Tong munafik jadi awe mah yang gelis teu. Jadi ieu mah ngabejaan we nya kanu geus dibere gelis ku Gusti Allah kitu nya. Bersyukur we tong loba ngahina batur. Ieu mah aslina karma mah daril. Aki urang tah arana Pak Karma tanyakeun sok kanu arapaleun ka tetangga urang. Akina si Unga karma arana Pak Karma sok teruskeun nya. Karma Israel barudaknya da ayeuna geulis beunghar nu karari itu mah titipan Gusti Allah lah urang mah teu walakaya mun geus dicarokot mah nya kaduruk saeutik ka seuneuan saeutik geus beak atuh geus lapur mantap ayeuna dibere geulis syukuri wae tong sok saengkrog-engkrogna ka batur mah teuing teh saengkrog-engkrogna bahasa mana pokona kita eta nya asal muasalna halis Bunga Ehan sok we doakeun ieu geura sing pupus deui halisna meh kita kembali cantikan lagi ya. Dadah, makasih udah nonton.